Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Gadan Syarif Ayatullah kelas 11 MIPA 4. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kalawan ridho sareng rahmatna urang sadaya dipasihan kesehatan. Shalawat sareng salam hayu urang haturkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng semoga sampai ka urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Ngadegna abdi di dieu bade nganepikeun biantara anu judulna rokok. Naon sih ari rokok teh? Naon sih manfaat rokok teh? Zaman ayeuna teu tiasa dipungkirinya anu namina rokok teh teu aya anu henteu apal. Bade istri, bade pameget, bade budak, bade sepuh, sadaya pasti apal naon anu namina rokok. Terus naon manfaatna? Manfaatna teu aya. Mung aya mudorotna wae. Naon contona? Kahiji, dina rokok teh kan aya zat nikotin. Tah zat nikotin eta teh anu ngabuat urang kacanduan, hoyong wae ngarokok, hoyong wae meseran rokok, janten jadi boros. Tan kahiji. Terus nu kadua, rokok teh ngarusak kanu awak urang. Naon panyakitna? Ya, penyakit anu ringan bahamna jadi bau, terus bahamna jadi ngahideungan. Tah penyakit ringan. Terus penyakit anu beratna naon? Kanker. Kanker paru-paru, kanker baham, malahan aya anu nepikeun ka maot eta gara-gara ngarokok. Janten kumaha? Bade ngalajengkeun ngarokok atanapi ngeureunan? Kumaha anjeun we? Anjeun anu berhak mutuskeun kanggo masa depan anjeun sorangan. Tah anu bade nyubian nu namina ngarokok, ulah kunaon? Henteu aya manfaatna. Mun aya hanjakal engke teh. Tos mun sakitu ti abdi hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.